Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku sebangsa tanah dan sebangsa air. Neme anu sacacan simkuring ka sadare kontak mohon parantos sanggem. Nah, ayeuna simkuring bade sumanggem oge di dieu dina olahraga borangan. Keprokeula kang simkuring. Salasna simkuring oge bingung ku peraturan ayeuna, terutami ku peraturan pemerintah panginten. Simkuring ngadangu yen aya jalmi anu teu kengeng nikah sareng rerencangan sakantor. Simkuring komplain, kunaon cenah bet teu kengeng nikah sareng rerencangan sakantor. Anjeunna ngajawab, tong boros sakantor cenah. Saurang we geus 1000 komo ieu ngawin sakantor. Simkuring bade ngaguar masalih sabar. Sabar secara teknik psikologi behaviorisme atanapi tingkah laku anu parantos dilontarkeun ku Max Weber sareng Adler oge putrana Freud, Anna Freud parantos ngutarakeun yen Thomas Kuhnke anu pertamana sabar teh identik sareng gerakan tangan urang. Pandangan urang sabar kanggo nahan emosi teh nyata ku ngelus-ngelus dada atanapi ngusapan dada. Tatangi simkuring awewe duanana nuju parosea. Kalaresan nu hiji nu emosina tarik pisan, nu hiji mah rada lemah sakedik. Tadina posea eta teh kalaresan teu diusapan dadana nya ku simkuring nu terang diusapan pangusapan. Eta periogina sabar. Ai simkuring tiasa disebatkeun sabar tunggal. Sabar tunggal teh nya teu ngandung efek domino kanu sanes gitu. Jadi siga nu tipayun pan aya badak hiji sadayana badak. Anu onta ka dieuna we. Orang itu mah ya. Simkuring mah teu kitu. Ngabahas sabar. Simkuring jalmina sabar. Simkuring waktu SD dicarekan ku guru dugi ka bebeakan eta guru nyarekan ke simkuring. Barlin. 5 kali 5 sabaraha? 20, Bu. Yo gamplang we nampilin. Teu sabar teh eta guru teh. Teu sabar. 5 kali 5 sabaraha? 20, Ibu. Nah, bet 20. Bu, sabar sakedik. 20 ka 25 teh sakedik deui. Coba mun abdi teu sabar. Gurung gusuh we 5 kali 5 bener ngajawabna 30. Mohon, bakat ku sabar simkuring mah. Batur mah sakola jam 7, angkat di bumi teh setengah 7. Teu sabar teh abdi mah da jalmina sabar setengah 8 di sakola keneh batur naraek di kelas 5 ke kelas genep abdi mah ku sabar teh anggar di kelas 5 teu naik nah teu naik we barin pan sabar abdi mah keun we da ku sabar mah kege dikaluarkeun berarti guruna teu sabar ngaluarkeun simkuring aya rerencangan simkuring nya tatanggi simkuring karasan RT anjeunna kalebet dewan istilahna mah sekretaris pribadi simkuring tukang lagihan bias perelek lah mana mah kamari teh duka pisan ieu tong ka saleuri ieu mah berita sedih pisan pamajikan teh ngantunkeun maot we lah ceuk kasarna mah taros Kang kunaon pamajikan teh maot sing sabar we ieu cenah Pak RT kaserang ku panyawat gagal ginjal man dan namina teh Asep dimamankeun kieu cing teh urang masalah ku lalaki kudu sabar nah aku mah kitu gagal ginjal teu janten masalah gagal itu merupakan kesuksesan yang tertunda eta kegagalan teh tah parantos kitu aya simkuring ku sabar teh nahan kanu emosi sagala rupi simkuring milarian kaditu kipayah nanaon aiku sabar mah pan dugi ka ina ge anger nganggur keneh palawargi geuning aiku sabar mah urang teh nya teu karaos waktos teh tos anu ngacungkeun deui yang kahiji mung sakitu meureun simkuring ngabahas perkawis kesabaran insyaallah sabar-sabar anu sanesna
baris di tepangkeun deui dina Mingon Payun, simkuring sabar engke gaduh putra ge simkuring bade dipasihan sabar. Istilahna pun boja dan namina Santi sareng Barlin. Sabar teh hartosna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.